Ke pas kadinya sok beda atuh teteh lamun balanja poe Jumat ulah ningali postingan update harga anu poe Rebo, mun belanja Rebo ulah ningali postingan anu poe Salasa. Kan tiap hari juga kita mah update sayuran mah turun naik harganya bosku. Jangan belanja hari Jumat lihat postingan hari Rabu atuh beda. Tong loba carita 29.000 barangnya jos gandos tah. Terong 4.000, carrotnya 14, jamunnya setengah 9.000, 12.000. Ini goceng 8.000. Telat update nu puguh mah ya, guys. Iya 12.000, 5.000 seperempat, kiloan 8.000. Jagungnya tinggal nu leutik, si madu tinggal anakna tapi masih keren. Yen 6.000. 28 yang 30 Bengkulu, kiloannya cakep. Ini kiloan 27 say. 1 kilo isi Bengkulu harganya 27, barangnya mewah. Goceng 5.000 dapat 5, 4.000 sekilo. Cesin 5.000, pakcoy 8.000. Tuh jam sakieu mah cok tah jam beraha ye? Jam 9.00. Enggeus kararosong di dieu mah guys, mangkana ulah beurang teuing. 45.000, ieu na sakilo 35.000. Ini sekilo 17.000, ini yang goceng 3, ini 12.000, ini 5.000, iya 29, naon deui tah? Naon deui erek ngomong beda. Oke, well.